Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda. Alhamdulillah kiwari Mang Dedi baris maju bagian anu ka-53 dina lajenganana carita Talaga Getih. Sakumaha anu parantos di Bandungan nyidahan Canukatuna bagian anu ka-52 na. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsa alam isuk-isuk di lembur Cibodas, khususna di imah Nabi Eha alias Mang Sukron anu harita teh keur ngayakeun riungan di antawisna atuh aya Bapak Lebe, Pak Iji, Pak RT kumplit we tokoh-tokoh lembur satempat. Malah teu saeutik oge jalma-jalma urang dinya anu nyaraksihan jeung loba jalma di hareupeun imah Mang Sukron. Kumaha atuh para pemirsa atanapi para kaum dangu sadayana tanggung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kayaan alam harita teh isuk-isuk manuk lecet di sarada hayam reang kongkorong indungna hayam harita meningkat kutkut ngasuh anakna anu ranei matak pikarsepeun sora doma hawar-hawar jigana bae atuh teu diparab jigana mah anu boga doma teh harita lain ngari kalakah milu ngariung di imahna Mang Sukron alias BH. Sedengkeun kayaan di jero harita teh Jang Usman khususna melong ke Mang Sukron anu ti tadi kecet-kecet pok atuh Mang Sukron harita nyapisan atuh da soak pun Mang oge atuh nembok kitu-kitu teuing mah Jang Usman atuh da meuni mataking dia pun rupaana teh cek Mang Sukron ngawalon berijeng nyarenge siri berijeng kegebegan saware. Kadenge kitu pok Jang Ahmad harita punten atuh Bapak Lebe abdi bade ngiring tumaros. Cek Jang Usman nu tadi ngabandungan pok Bapak Lebe harita iya sok Jang Ahmad aya dek nanya mah. Kieu teh Pak Lebe. Saur Palebe tadi nyaurkeun pamisi jurig hulu teh moal ngaroga hala jalma anu teu tuah teu dosa. Nya terus tapi naha geuningan Kang Mamat sareng Kang Udin mah geuningan apa dugikeun ka kantos ngalaman 2 kali diudag ku jurig hulu teh. Malihan wegi tadi mah dugikeun ka ngalaman tatu parna sagarupa awakna teh. Meniraca tepak kuku kawasna bae ijideun pisan ka maranehna teh tah cih punten Palebe naha naon hartosna ieu teh naha maranehna teh ngagaduhan dosa ka eta jurig atanapi kumaha Bapak Lebe punten ieu abdi naros dugi ka palidinya kitu cek Jang Ahmad hatena kacida ngarasa penasaran. Ari Bapak RT katara beuni rumenghap narik napas jero. Pedah ngadenge pananya kitu terus narik napas panjang bangun anu berat. Mok Palebe harita. Jang Ahmad. Oge kasarerea. Jang Mamat jeung Udin. Tah sabab sieun nyalahan jeung deui apanya urang teh ulah wakas sok tutudinganan lah heulanan itu sarta ulah sok goreng sangka tah ayeuna mah keun bae urang saksedi ku sarerea
Nah kumaha anu saterusna. Tapi lamun ujang aya waktu sok datang ka imah bapak. Da engke urang ngobrol di ditu. Maksudna mah ngarasa sejan maksudna ge lah. Kumaha Jang Ahmad gitu. Semohon mangga kitu oge palebehna insyaallah engke pami aya waktu sanuringe abdi tangtos bade ngabujeng bumi bapak. Sok ditungguan ya ku bapak dia rompoknya. Atuh ku bapak ditungguan di ditu. Tah ayeuna mah kulantaran waktu geus beurang jeung deui atuh tangtu loba anu boga kaperluan sejen. Sajabat kitu Mang Sukron abdi Yang Usman jeung Yang Duloh ade geus sadar sok ayeuna mah urang baralik we heula insyaallah engke urang teruskeun deui ngobrol mah sabab da kuring oge rek nyang sawah ieu teh ceuk bapa lebe mungkas sakabeh obrolan lantaran waktu teh geus maju ka beurang nu tangtu urang lembur mah boga kaperluan sewang-sewangan ngadenge kitu bapak RT harita leres pisan baleh cakap sakieu we atuh ayeuna mah sementawis ieu mah da sami-sami kuring oge atuh gaduh peryogian sege. Ayo atuh urang marulang heula yeuh. Kitu cek bapak RT jung nangtung terus amitan ka bapak lebe kitu deui atuh anu boga imah jerut kabeh-kabeh tarurun kaburuan dituturkeun ku nu sejenna harita pating kolesed terus atuh baralik ka imahna sawang-sawangan kitu deui Jang Ahmad jeung Odang duanana atuh bareng bari jeung bawa hate anu pinuh ku kapanasaran pang-pangna mah Jang Ahmad jadi neuneun rasa kacurigaan kasih Mamet alias si Godeng jeung kasih Gojin alias si Udin anu geus 2 kali diganggu ku jurig hulu jeung jurig buntung nu datangna dina jero talaga caina teh atawa dina jero cai talaga samalah Jang Ahmad boga sangkaan lamun anu jadi jurig hulu teh tayalian Iwati adina nyatana Utari lantaran tata jeung cara maotna kawilan teu wajar jadi atuh teu mata heran lamun ceuk ayeuna arwahna marakayan. Kasubli para wargi mangsaan bekelilah beuki beurang bae mata poe kesuhur mencorong nyaangan buana panija tengah langit beneras taya tedeng aling-aling mega bodas ngayang ayang-ayangan di jomantara es uning mata kuaas angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating arulang jeung pating garupai manuk recet atuh harita di sarana pating aracol dina dahan bangun anu kacida pisan bumbiratna manuk recet di sarada pating araclog da bangun anu kacida galung biratna kupu-kupu pating geleber atuh nguriling kekembangan anu mejeuna keur mangkat barekah estulin nambahan keendahan alam pelemburan dina kayaan kitu di imah Mairoh aya 2 tangtungan lalaki anu keur pating jarantulu samalah sakapeung mah atuh sok kadenge bari jeung humarurung jigana bae anu keur ngarasakeun kanyeri aduh tarang aing nyeri euy jeung deui ieu Bungut meniraca biu gara-gara si RT ieu
Langit ang arona kain. Jadi aing ngalaman kieu. Cek si Godeg harita. Ngamimitian ngomong bari jeung ngarampaan tarang jeung beungitna anu kerasan nyeri jeung perih. Sok sanajan atuh geus diubaran kitu oge tapi ari nyeri mah masih keneh ngakarasa. Samalah beungitna katara bareuh. Tapak kuku ngadaradad, dapugu dicakar ku jurig hulu buntung teh. Ngadenge kitu pok si Gojen deui. Dewek oge sarua jeung sia mat. Samalatu deuleu cok ora aing nganti gesruk teu meuni dadas kieu. Jeung deui dada dewek oge sarua rada rincuh tuh. Tapi hari cek dewek mah lain gara-gara si RT anu nitah ngarona. Tapi ieu mah gara-gara si jurig hulu buntung tah anu ngakalakeun ka urang. Sok we geura inget-inget ku si lain. Tah apan harita manehna ngancam-ngancam ka urang rek maehan. Cek si Gojin batungna si Godeg. Ngomongna kitu teh bari jeung rada muringis. Atuh puguh we sakujur awakna karasa nyeri jeung ngararengteng. Urut peuting tadi lumpatan dina mangsana diudag-udag ku jurig hulu. Ngadenge baturna kitu pok atuh harita si Godeg. Bawa si jurig hulu teh euy. Rek ngajalankeun ancamanana yeuh. Kudu kumaha atuh ari geus kieu deg. Sabab dewek mah jadi ngerasa keung euy jeung teu tentrem. Sok sieun si jurig hulu datang deui sarta bener manehna arek maehan ka urang. Cik pikiranku lain. Cek si Gojin hatena kacidang rasa hariwang. Bareng jeung kitu torojo atuh Darja harita. Datang kadinya numpuk kana kayaan baturna nu duaan puguh we meuni coloho. Pok Darja harita. Godeg Gojin, kunaon atuh maraneh teh bet kitu eta awakan nepi ka kitu. Jika nama tuh geus gelutnya. Gelut jeung saha si daing jeung urang mana deui. Jeung ngadeuna teu ngajak ngadewek atuh. Ngerakeun si mamake jeung eleh gelut sagarupa. Lamun rek gelut ajak aing. Saha lawan sia teh si? Eta awak nempikeun karuk sakti itu. Sok bejakeun si lain teh gelut jeung saha? Darja harita langsung hohoak bari panon melong ka sobatna. Anu dua malahan terus rutret atuh harita kene oge kana kayaan awakna. Hatena ujung-ujung ngerasa panas naung kabeh sabab ceuk pamikirna Darja. Sobatna teh eleh gelut ku batur. Ngadenge kitu pok atuh harita si Godeg. Ya naon? Dengekeun atuh. Diokeula kadinya tong wakagukuk ngomong kitu gandeng jeung da di era bisi kadengen ku batur. Nya Darja sok kadinya tuh diokeula cing tenang we da dawek duaan mah tuh kieu teh keur alatan geus gelut we. Cek si Gojin mairan bajeng rada muringis. Kalacat si Darja unggah kata pas geuk diuk hareupeun baturna. Oh, jadi si lain duaan teh geus gelut ih. Teu gelut. Teu gelut teu. Oh, nah kunaon atuh beungeut bared. Darja cumanya deui bari mancrong ka dua sobatna. Hatena kebek urasa penasaran. Ngadenge kitu pok si Godeg harita. Ya, dengekeun euy. Nya dewek duaan teh kieu sote lain lantaran eleh gelut. Tapi kunaon? Sok omongkeun ka dewek. Di mana gogobrok da musuh lain? Kieu dengekeun heula sok geura dengekeun ieu. Barabat atuh si Godeg harita ngadongengkeun kajadian penting tadi. Ti barang idit ngarona tug nepikeun ka mangsa harita. Sakabehna oge aditetek anu kaliwat. Sabab ngarah kahartieun jeung ngarah jadi bahan pamikiran pikeun Darja nu jadi sobatna. Ari Darja anu keur ngabandungan puguh we meuli coloho.
hatena asa kurang percaya narima bejak itu ti sobatna. Tapi lamun senilih kana kaayaan dua sobatna, cek pamikirna asa piraku, make wani-wani ngabohongan ka manehna. Tah gitu ja, nu karanapan ku dewek duaan teh. Untung aya si Ahmad jeung indung bapana nu nulungan. Dalamun henteu maba-aba dewek duaan teh ayeuna geus tingangarana ngeureunaan. Godeg oge gojin. Jadi kitu kejadian teh nya anu kapaksa anu kejadian penting tadi teh. Ya gitu euy. Ya. Jeung dipiraku tuh selain teu ngadenge kana begana. Apaan ku alatan kejadian tadi puting teh mun mata gulur salamur. Tapi da dewek mah teu can ngadenge beja anu sabenerna teh si lain atuh. Sabab karek oge hudang sare ieu teh. Nya langsung atuh datang ka dieu. Nyaho-nyaho teh ya kejadian anu sarupa kitu mah nya kakara ayeuna we ti si lain duaan. Ceuk Darja ngawalon kana omongan si Godeng. Sabab memang manehna macan nyaho kana kaayaan di lemurna anu ayeuna keur mejeuna gujur. Alatan kadatangan deui juru hulu adu ngaganggu kana tentreman urang lemur Cibodas. Lah ya mata kali hudang teh tong berang teh mah geus teh. Ya jadi we telat menang bejat saing mah. Duh kumaha atuh ari geus kieu ieu. Lah kunaon ya. Nah manikawas anu keur bingung si lain. Aduh dewek teh ya teu bingung teu bingung. Sabab papan penting engke teh malam Jumaah. Lamun nurutkeun rancana anu dijieun ti heula-heula nya tangtu dina penting engke teh harek ngajalankeun teh. Tah kumaha da kayaan awak si lain geuning kitu. Oge keur teu carager geuning. Ayeuna mah jigana gagal atuh rencana anu geus diukir ti kamari keneh. Ja. Nurutkeun pamikir dewek mah nya rencana anu geus dijieun ti heula tong ka dijalankeun. Sabab lamun dina penting engke kuring mah teu sanggup lah. Lantaran naon? Kumaha? Lantaran naon? Awak dewek oge sakieu kaayaanna ripuh jeung nyareri euy. Ya. Nya kitu nama tapi lamun teu dijalankeun penting engke arek iraha kira-kirana. Jin kumaha Jin? Gojin. Gampang lah. Persoalan eta mah engke deui we atuh. Dewek duaan geus cager. Sabab lamun dina kaayaan awak nu sarupa kieu, ci sok kumaha lamun aya kajadian gelut. Tangtu bakal mata ripuh meureunaan. Nya deng. Ya, bener pisan ja. Dewek siapa madegan pisan jeung si Gojin. Jeung da deui apa nu teh malam Jumaah. Dewek masieun bisi si juri dulu datang deui matak moal kamaran mana-mana yang penting ge mah. Nyangke lah ngajalankeun rencanaan we eta mah lamun kuring duaan geus cager deui sarta kaayaan geus aman dina gangguan si juri dulu tah. Kumaha lamun kitu ja satuju atawa nya. Satuju heug atuh kitu banyak. Tapi naon? Lamun si lain duaan geus cager kudu gancang-gancang ditangtukeun deui waktuna. Sabab naon? Sabab aing teh geus teu sabar hayang geura nyieun balitungan jeung si Darma. Najan kalanceuk ge. Iyalah. Nya naon? Nya tong hariwang, tong salempang. Tangtulah ja masalah ieu mah teu dewek oge. Duaan pasti bakal dibantuan. Tapi naon? Tapi saacana urang ngajalankeun eta pagawean, urang teh kudu nyieun heula tareka heula atuh meureunaan. Kakak seuri maneh mah ja. Tareka teh naon atuh maksud si lain teh ngan tareka we. Dengekeun ieu.
Geus 2 kali dewek duaan teh diganggu bae ku si jurig hulu jeung si jurig buntung. Tah, kulantaran gitu dewek ngarasa teu tentrem hirup teh euy. Sarta moal bisa bebas saluasa komo dina wancit ti penting mah. Nya terus terang we dewek bae sieun euy ja. Tadi masarkana hota dewek memboga niat rek menta tulung teh ka hiji jelema anu geus biasa sok nyang harapan persoalan anu aya pakuat pakaita jeung dedemit siluman jeung barakasakan tak kitu cek dewek mah. Batur mah nya ngomong iman kelaka seserian keke laki. Ari maneh atuh gode. Keke. Jadi pamaksudan si lain teh arek menta tulung kadukun kitu maksud teh. Ya. Kanu bisa maksud kuring dek kitu rek menta lutung rek menta tulung kadukun. Nah, ari menta tulung wae tu menta tulung ka saha abdi mun kudu kumaha gode kata jeung carana ti sok jelaskeun ka dewek sabab dewek mah tuh asa can pati ngarti kanu karana ditu teh euy. Ieu itu ieu janya. Maksud menta tulung teh sangkan urang tiluan dipangjagakeun. Dipangjagakeun. Tina naon? Si lain tina gangguan si jurig hulu. Jeung na deui kuring teh hayang nyaho naha saha ta si jurig hulu teh. Make jeung ngakalakeun ka dewe ka urang sagarupa. Sugan jeung sugan we atuh bisa kabuka lantaran dewek boga curiga euy. Curiga naon? Nya lamun si jurig hulu teh moal salah deui jiga nama si Utari anu paehna marakayangan cisok pira pikiran si lain sok. Jin bener teu? Tah sarua kitu pamikiran dewek oge ja. Tangtu anu jadi jurig hulu teh si Utari sabab paehna panasaran. Nah isi lain dia kelaka cecengiran kutu lain pikiran omongan dewek jeung babatur si Gajin. Aku dah eta mereka aduh nang aing maneh. Aduh yang seri aing. Seri kunaon? Pidaku jurig si Utari. Dedengan teh jurig si Utari. Ya jurig si Utari anu kumaneh dipaehan teh anu kerja. Pidaku siapa deui. Atuh mustahil ka hulu-hulu eta mah atuh kitu memboga sangkaan kitu mah goreng. Ieu sarta aduh asa teu kaharti kupikir teu kahonta ku akal atuh. Manya si jurig Utari jeung deui atuh lamun heueuh teh mah si Utari ngajung jurigan. Nah dengan teu datang ka dewek jauheun datang ka dewek na teh ka imah-imah acan apan dewek anu mahana lagi lain si lain. Menok sok sompra aja hayang kadek bisi kadengeun bisi datang di kamaneh desa teh boas ya atawa masih nungguan waktu anu tangtu geura. Ya tong sok sompra geura ngomong teh buat penting ke bagian si lain didatangan kamanehna kumanehna sabab mu juga anu teu percaya pisan dengan manehna kana jurig-jurig teh. Sate godin kas budak lemut kudu kitu haw-hawakeun. Maneh yo. Serius ya untuk cicisan kitu we mewah. Justru alus atuh lamun datang ka imah dewek mah sabada dewek mah ayeuna sabab dewek mah yang nyaksian ku panon sorangan. Jadi lain ukur sak kadar bejati jama wungkur.
ditaramahan ti dieu sadepa jadi 1 meter terus ka ditu ngagaredean di barungguan di jalan umang rupa beja-beje anu bohong tah lamun geus ningat karek aing rek percaya 1000% ye cek jarja harita teh teu ngudung ngomong kitu lah nya heueuh sok kumaha maneh eta mah lah aing mah rek percaya heug teu percaya kumaha si lain we lah aing mah dangke oge lamun geus kajadian mah tantu si lain teh bakal ngiha maneh ya bakal sieun sia bakal baluas ya aneh cicigiran we si godek atuh bangun ngerasa keheul kasih dharma kasih darja kalaka cecangiran we maneh nama terus atuh awakna nyarande kana tihan malah katempona teh kawas anu teu pati salse teu pati malire kana kahariwang sobat-sobat nang dua sikapna teh tenang pisan teu nimbungkeun boga kasieun atuh keheuleun si Gojin jeung si Godeng teh lain deg ari dukun anu dimaksud teh saha ye jeung urang mana ye nah nya manehna teh geus bisa adu hareupan jeung persoalan dedemat dedemit si Gojin nyambung deui kana caritaan anu tadi nanyakeun ngeunaan dukun teh ya lah gitu maksud teh eujeun samalah laingan ukur adu hareupan jeung dedemitna bae sok sanajan adu hareupan jeung setan siluman taluh rejit ganggaung jeung sagarupa we geus pasti bisa ngalawan eta dukun teh lantaran pangabisana teh kabilang luhur malahan mah geus moyan dina bab pangartina mah jigana di lebur urang mah moal aya nu sanggup mapakanana kana pangabisana nya tapi saha ngaranna teh jeung di mana cicingna atuh Majin sok aing ngaranna mah cenah mun teh salama Abah Dawu katalahna teh Abah Dawu urang mana tah manehna teh ari cicingna mah cenah di Pasir Nangka tapi asli nama ti Tatar Kulon datang ti lembur eta ning Humara gitu sabab kawin jeung urang dinya ari umurna kira-kira sabaraha deg kumaha ngaranna Mbah Dawuk teh nah ngorak keneh atawa geus kolot ai umurna mah lumayan we kolot henteu murah teuing henteu nya kira-kira aya we kana kadang 60 tahunan lah ngan boga tangtungan anu jangkung gede wawang terus sambada samalah leungeun oge babaring bingan we malah sok make gelang bahar sagarupa kumisna hideung ajenig jiga hileud sarta sok make ikat berangbang sempak tapi sirahna mah botak teh lamun pareng ngomong sorana teh tadi teu bisa naon tah gitu si Godeg harita ngajelaskeun tanda-tanda atawa ciri-cirina eta jalma anu katelah Abah Dawu. Ngadenge katerangan kitu si Godeg unggut-unggutan. Sedangkeun si Jarja mah teu pipilun ngomong. Dempe-dempe bari jeung diuk ngarame katempona bangun sase bari jeung udud ngalenyun. Pok deui si Gojin harita. Nya lamun kitu mah atuh hayu atuh. Urang panggihannya kan itu ya hayu tapi ada kira initna satejin tah lamun bisa mah urang kudu sagancangna kumaha lamun poe isu cek si Gojin harita marehna mah geus hayang gara-gara buru indit dapugu atuh hatena teu oleh dieunteupan bae ku rasa hariwang sok sieun si Duri Gulu teh harita kaburu datang siaplah tonggo kaisuk atuh sabab lamun isukan mah awak dewek masih keneh ripuh yo bisi teu kuat leumpang da jauh atuh ka Pasir Nangka teh deuleu kumaha lamun pageto yo cek si Godeg harita bari jeung teu ka si Gojin nyalah ayo kita oge teu nanaon deg tapi kumaha ari si lain Darja arek ngilu atawa naonan moal dewek mah
Karena jauh-jauh ke pasir nakaun. Yang ada ya tuh dah juri kena mudah orang mah jik balah sia kan itu nempungan dukun malah aing mah teh anu campur kari itu. Cek darja jeung serikeun nurek dilakukeun kuda si Godeg jeung si Gojin. Nya teu nanaon lah selain mah dulu mah darja. Tapi cik atuh minta duit ke pi ongkoseunana sabekan itu teh pantang tuh kudu mawa duit meureunnan. Allah na ai maneh. Ari giliran minta duit mah ieu. Ngan kadewek deui cik atuh neangan sakali-kali mah atuh kesarangan. Waktu cukup mangsa nyekapan. Can para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangga baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-54na. Hatur nuhun loh kumaha piperhatosanana lujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.